ulah lepatnya tuang sareng nu kieu teh nikmat. Urang pasak heula daun gedang nanya. Ari abi masih daun gedang teh ameh teu pait teh nya ku caitaneuh. Kela anu geuleuhan mah skip we nya. Tapi atuh da piraku geuleuh da engke ge di kumaha hiji-hiji si daun gedang na teh nya. Cabatanuhna oge tina gawir toko ti hanap-hanap teuing nu sok katincakan. Ayeuna mah bade nyamal tarasi heula bari ngantosan daun gedang itu dikulub. Samelna ieu teh nurutan sambal teteh Amalia gedeungna kociga enak sami make tarasi beureum. Ngan tarasi beureumna si teteh Amalia amanya dibubuy ari ieu mah dibeuleum we dina kompor da eueuh habu. Tuluy we ieu teh nyiksikan bawang beureum bawang bodas keur engke nya ngagogoleh itu daun gedang. Ari nuju sadara mah ngapois ober teh nya sok rada lemes nyariosna. Ari teu sadara mah sok kalepasan deui rada kasar. Harapunten nya kasadayana. Bahkan dina video nu saacana seueur anu nyebut abi teh urang Banten. Tos ulah segala diobrolkeun dina ngisi suara teh. Tuh we nya asup we itu tuh senok ieu bumbu kana katel. Ari abi mah ieu teh nya sok ngabumbuanana teh di awal eta mah tergantung we nya sok kumaha-kumahana. Ngan ari di awal mah kan ameh babari galo nya. Rek dimasukkeun we nya si daun gedangna teh. Ai cek si mamah teh sing loba gulana ari masak nu kitu mah. Lain ieu teh kot 3 kali namahan si gulana teh. Jeung deui teu karasa wae ieu teh gulana teh duka kunaon duka pedah pahitnya jika pahitna kehirupan. Lanjut ieu teh ngegoreng asin da pokona mah tiada hari tanpa asin. Duka pedah resep, duka pedah ngirit ieu teh. Tos ayeuna mah ulah ngecebrek wae geura nyiuk sangu ieu. Angku teh pokona mah sadayana ieu kana piringnya ameh nikmat kecuali tahu da sahoream ieu teh tahu mah. Sok we ahnya abina bade tuang heula ieu. Moal nawisan ayeuna mah bade tuang nyalira. Hatur nuhun ka sadayana anu tos nonton nya wilujeng tepang deui dina video abi salajengna.